Harful jimi ari eta huruf jim. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ja'al haqqu wa ma yubdihul batil wa ma yu'id. Ja'a dongkap naon al haqqu haq wa zahaqa sareng lenyap naon al batilu kabatilan. Jaa dongkap naon al haqqu haq wa ma yubdiu jeung moal tembong naon al batilu kabatilan. Wa ma yu'idu jeung moal balik deui ieu batil. Rawa ngariwayatkeun kana hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslim sareng Imam Muslim wa Tirmidzi sareng Imam Tirmidzi wa Nasa'i. Asbab wurudna di antawisna nyaeta kapungkur di kota Makkah. Aya nu disebat Futuh Makkah. Futuh Makkah teh pembebasan kota Makkah. Dina waktos harita Ka'bah dilebetna loba patekong anu disimpen ku kaum kafir Quraisy. Sehingga Nabi lebet ka lebet eta Ka'bah teras takbir ngarobohkeun sadaya berhala ku tongkat nu aya dina panangan anjeunna bari nyarioskeun ayat Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 8 hiji. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Eta ayat Al-Qur'an. Kemudian Rasul maos kana hadis nu ieu. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, ja'al haqqu ma yubdiul batil wa ma yu'id. Lajeng jalisu kudu diuk aranjeun kabeh al-kubaroa sarta pirang-pirang gegeden wasailu jeung kudu nararoskeun aranjeun kabeh al ulama ka pirang-pirang ulama. Wa khalitu jeung kudu gaul aranjeun kabeh al hukama ka pirang-pirang anu bijaksana. Tempat kumpul urang nangtukeun kumaha karakter urang. Anu jadi pertanyaan nu jadi patarosan teu aya deui iwal ti para ulama. Sabab urang ngabutuhkeun ka ulama lain wukul di dunia, termasuk geus di surga sekalipun tetep ngabutuhkeun kala ulama. Margi Allah ngasongkeun mang pirang-pirang nikmat surga, jalmi nu awam lebet ka surga bingung kedah milih naon. Nalika bingung nembe naros ka para ulama kedah naon heula nikmat surga nu dipilih. Mantap di dieu wasailul ulamaa. Jubilat al-qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bugdi man asaa ilaiha. Jubilat diciptakeun
naon al-qulubu pirang-pirang hate ala hubbiman netepan kana cinta na jalma ahsana anu gawe alus ilaiha ka ieu eman wa bugdiman jeung benduna jalma asaa anu nyieun goreng ilaiha teh kana kulub asa anu nyieun goreng ieu eman ilaiha kana kulub rawa ngariwayatkeun kana hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Ibnu Mas'ud katampi ti Ibnu Mas'ud jaddidu kudu ngaweteuhkeun aranjeun kabeh imanakum kana iman aranjeun kabeh aksiru kudu ngalobakeun aranjeun kabeh min qauli la ilaha illallah tina ucapan tahlil rawa ngariwayatkeun kana hadis Ahmad Imam Ahmad ja'ala ngajantenkeun sallallahu Gusti Allah al hasanata kana hiji kasaean bi asyri amsaliha kalawan 10 misilna ieu hasanah hiji dibales 10 asyahru ari sabulan bi asyri ashhurin eta kalawan 10 pirang-pirang bulan wasiyamu sittati ayamin jeung ari puasa genep poe Sawal maksud ba'da syahri dina sabada sasi Ramadan tamamus sanati eta sapertos saum sataun nyawalan kolot genep poe teh sarurajeng puasa sataun penuh. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Abu Syekh an Sauban katampi ti Imam Sauban. Ayat Al-Qur'anna geuning manja abil hasanati falahu asyru amsaliha. Sajalma nu ngadatangkeun kana hiji kaalusan maka pikeun eta jalma 10 kaalusan dina hiji kaalusan. Ja'ala ngajantenkeun sallallahu Gusti Allah makana perkara yakhruju nu kaluar ieu ma min ibni adamati anak incu Adam masalan umpamana lid dunya kana perumpamaan dunia. Anu kaluar ti urang naon? Kaluar ti urang naon? Ja'alallahu mahyur yakhruju min ibni Adam. Allah ngajantenkeun perkara nu kaluar ti diri urang naon? Tai masalan dunia eta perumpamaan dunia teh saperti kotoran anu dipikeun tina jero beuteung urang dina pada hinana gitu. Dina Al-Qur'an wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia teh ungkul ayeuna kasenangan anu nipu mata'ul gurur gitu. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib.
Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Eta ngeunahan perumpamaan dunya teu beda saperti kotoran anu dipikeun tina diri urang. Ju'ilat dijantenkeun naon al ardu bumi masjidan kana jadi masjid wa tahuron jeung jadi suci. Rawa ngariwayatkeun nu ka hadis Muslim Imam Muslim. Sadaya palataran bumi tiasa dijadikeun pijakan keur urang ngalaksanakeun sujud ka Allah. Kaistimewaan nu dipasihkeun ka Nabi khusus ka Kangjeng Nabi ya malain ka urang. Di mana wae sujudna bade dina lebet bangunan bade di luar kanggo Nabi mah sadaya bumi teh masjid, sadaya alam dunia teh. Eta mah khususiat keur Nabi. Sadaya alam dunia teh masjid keur Nabi tahuron suci. Rawa ngariwayatkeun nu kana hadis Muslim Imam Muslim. Julasaullahi ari pirang-pirang nu caket ka Allah godan dina poe kiamat. Ahlul wara'i eta ahli apik wara' wazuhdi jeung ahli zuhud fid dunya di dunya. Rawa ngariwayatkeun nu kana hadis Sa Ibnu La'al an Sulaiman an Salman piti Salman. Al junubu ari anu junub wal haidu sareng anu head layakroni eta teu meunang maca ieu junub jeung haid syai'an kana hiji perkara minal Qur'ani tina Al-Qur'an. Haram keur junub jeung anu head maos Al-Qur'an. Kumanu tos biasa dijantenkeun doa niatan dikir sapertoskeun bade tuang maos bismillah niatan dikir ulah niatan maca Al-Qur'an. Rawa ngariwayatkeun nu ka hadis Tabrani Imam Tabrani. Al jannatu ari surga eta tahta aqdamil ummahati aya di handapeun dampal sampean pirang-pirang indung. Rawa ngariwayatkeun nu ka hadis Al Imam Ahmad Imam Ahmad. Ulah ditoong ayeuna mah da. Ai cokor aslina mah rorombeheun. Dina pada urang kedah ngahormatna. Lamun teh mah Gunung Uhud dijadikeun emas kabeh. Tuluy dipake ngupahan indung nu geus ngalahirkeun moal mantak bisa kabayar. Dunia jeung saeusina dibikeun keur indung urang sarua moal bisa kabayar. Eta maksudna al jannatu tahta aqdamil ummahat. Al jaru ari tatangga qoblad dari dina samemeh imah. Warrofiku jeung milih babaturan qoblat toriki samemeh berjalan. Wazadu jeung teangan bekal qoblar rohili dina samemeh perjalanan.
Al jaru ari tatangga ahaku eta leuwih ngahak bisyuf'ati akhihi kana sub'ah dulurna ieu jar. Naon ari sub'ah ceuk lugot mah genap lawan ganjil. Tapi makna nu dimaksud mah nyaeta nutup harga bagian tanah anu rek dijual ku jalma nu rek ngajual eta tanah. Jadi sub'ah teh kieu salah satu akad-akadan anu aya dina muamalah diaturna dina ilmu fikih. Jadi meuli kana barang sub'ah mah mun teu salah kudu khusus deui nu meulina oge babaturan sub'ahna. Hartosna nu boga barang teu meunang ngajual ka jalma lian samemeh manehanana nawarkeun ka jalma anu sasub'ah jeung manehanana. Harful ha'i ari eta huruf ha. Habibu kudu mika cinta aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah ila ibadihi ngalangkungan hamba-hamba na Allah. Yuhbib tah bakal mika cinta Allah tah bakal mika cinta kum ka aranjeun kabeh saha Allahu Gusti Allah. Rawa ngariwayatkeun kana hadis At-Tabrani an Abi Umamah katampi ti Abi Umamah. Hujibat dikurilingan naon annaru naraka bisyahawati ku pirang-pirang nafsu syahwat. Wa hujibat jeung dikurilingan naon al jannatu surga bil makarihi ku pirang-pirang nu dipikangewa gitu. Annaru hupaj bisyahawah wal jannatu hupaj bil makarih makalah nu sanes kitu bahasana. Pisurgaeun mah dibalutna teh ku horea, pinarakaeun mah ku sumangeut gitu. Segut migawena. Hurrima rawa ngariwayatkeun ka hadis Abu Hurairah. Hurrima diharamkeun. Alan nari kana asup ka neraka. Saha kullu hayyinin setiap anu lembut nu watakna lembut, layyinin anu leuleuy, sahlin anu gampil, qaribin anu akrab, minan nasi ti jalmi-jalmi. Rawa ngariwayatkeun ka hadis sama di Imam Ahmad, opat golongan jalma opatna nu diharamkeun asup ka surga. Hiji nu boga sifat hayyin, dua layyin, tilu sahlin, opat qaribin. Tetep opat golongan jalmi nu diharamkeun ka neraka. Hasbu mri'in ari kacukupan hiji jalma minal bukhli tina medit ayakula eta yen ngomong ieu imruun khudu nyokot kuring haki kana hak kuring
kullahu tegesna sakabehna ieu hak wala ada'u jeung teu ninggalkeun kuring minhu tina kullun syai'an kana hiji perkara oge. Rawa ngariwayatkeun kana hadis saha ad-Dailami an Abi Umamah katampi ti Abi Umamah. Hadis ieu teh nyarioskeun tentang batas minimal sifat kikir gitu, medit. Lamun jalma nu saperti kitu nyarita ka jalma-jalma anu bersangkutan jeung maranehanana sorangan. Yeuh kuring teh rek nyokot sakabeh hak kuring moal aya nu disesakeun saeutik oge. Padahal lamun ningali kana kapribadian mah kudu boga sifat tenggang rasa teh toleransi ka sasama jalma, ka sasama tatangga, ka sasama dulur. Atuh sesakeun saeutik mah kitu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil amana likulli khofin. Hasbiya nyekapkeun saha Allahu Gusti Allah wa ni'mal wakil jeung pang sae-saena anu nulungan. Amanun eta kaamanan likulli khaifin pikeun setiap anu naon serem teh naon atuh setiap anu pikasieun. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Dailami Imam Dailami lamun hayang aman tina anu pikasieun baca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasinu kudu ngariksa aranjeun kabeh amwalakum kana pirang-pirang harta aranjeun kabeh bizakati kumigawe zakat wadawu jeung kudu ngobatan aranjeun kabeh mardhakum kanu gering ti aranjeun kabeh bisodaqati ku damel sodaqah wa a'iddu jeung kudu cawis-cawis aranjeun kabeh lil balai kana cobian ad-du'a ku manjatkeun doa. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Al-Khatib Imam Khatib an Ibnu Mas'ud katampi ti Ibnu Mas'ud hadara hadir saha malakul mauti malaikat malakal maut rajulan kahiji lalaki yamutu anu rek maut ieu rajul pasakko teras meulah ieu malak a'dha'ahu kana anggahota na ieu rajul palam yajid mangka temendakan ieu malak hu karojul amila kana padamelan khairon anu sae amila nu migawe ieu rajul khairon kana sae summa syaqqa tuluy meulah ieu malaikat qalbahu kana manahna rajul
Palam yajid bangka temendakan ieu malak pihi dina qalbun khairon kana sae. Fafakka teras mukakeun ieu malak lah yaihi kana dua rahangna ieu rajul. Pawajada teras mendakan ieu malak toropa lisanihi kana tungtung lisana rajul lasikon eta anu lasikon kana antel bihanakihi kana lalangit bahamna rajul. Hanakil a'la lalangit. Yaqulu ngucap ieu rajul la ilaha illallah. Pagupiro mangka dihapunten sahalahu ieu rajul bi kalimatil ikhlasi kusabab kalimatul ikhlas. Ditingali ti luar eueuh tapak kaalusan teh jalma teh. Dibelek hatena eueuh kaalusan teh. Tapi pas dibuka rahangna nah geuningan dina tungtung lisana teh katingali keur ngucapkeun la ilaha illallah dihapunten ta jalmi nu sapertos kitu. Rawa ngariwayatkeun kana hadis saha abi dunya an Abi Hurairah katampi teu Abi Hurairah. Hakun ari hak alallahi mungguh Allah alla yartafi'a eta yen teu ngangkat naon sayun hiji perkara minad dunya tina dunya illa wadha'a kecuali nyimpen ieu jalma hu kana ieu syai illa wadha'a kecuali nyimpen Allah punten hu kana syai. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Sa'al Bukhari Imam Bukhari. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa lalahi falyatawakkalil mu'minun. Ieu teh mangrupikeun salah sawios hadis anu nawiskeun padamelan Allah anu teu tiasa dihalang. Lamun Allah geus berkehendak urang teu bisa embung. Lamun Allah masih keunana sakitu urang teu bisa ngahayang-hayang. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manata. Hakul muslimi ari hakna mang muslim alal muslimi ka mang muslim deui situn eta teh aya genep. Iza lakia tegesna di mana datang tepung ida lakita di mana tepung anjeun hu ka muslim ieu nu kahiji berarti pasalim mangka uluk salam anjeun wa ida da'a jeung di mana ngundang ieu muslim ka anjeun paajib mangka kudu nyumponan anjeun hu ka ieu muslim. Hiji di mana tepung uluk salam, nu kadua di mana diulem dongkapan. Katilu wa idastan soha
jeung di mana nyuprih nasihat ieu muslim menta pendapat atau nyuprih nasihat ka anjeun fangsoh mangka pek nganasehatan anjeun lahu ka muslim berejita tilu opat wa ida atosa jeung di mana bersin ieu muslim pahamida teras muji ieu muslim Allah ka Gusti Allah pasyamit kudu ngawaler anjeun ku ka muslim yarhamukallah. 5 wa idza marido jeung di mana uzur ieu muslim paud mangka kudu ngalongok anjeun hu ka muslim. Wa idza mata jeung di mana pupus ieu muslim fattabi' mangka kudu nganterkeun anjeun hu ka muslim. Lain fattabi didinya lain kudu nuturkeun ngilu paeh lain anterkeun gitu nepi ka pendemanana. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Al Bukhari Imam Bukhari an Abi Hurairah tak katabi ti Abi Hurairah hakku zauji ari hakna caroge ala zaujatihi kabojona ieu jauj alla tamna'a eta yen teu nyegah ieu zaujah hu ka zauj nafsaha kana salirana zaujah wa in kanat jeung sanajan buktos ieu zaujah eta ala dohri kotabin aya dina luhureun tonggong onta nu dimaksad luhureun kendaraan saraki geus dual toel mah bikeun we luhureun kareta oge. Wala tasuma jeung yen ulah puasa anjeun yauman dina hiji poe wahidan anu sahiji puasa sunat maksudna ila biidnihi kecuali aya widi nazauj ilal faridota kecuali puasa fardu fa in fa'alat mangkalamun migawe ieu zaujah asimat tahdoraka ieu zaujah walam yutaqabbal jeung moal ditampa ieu saum min hati zaujah puasa sunat kudu minta izin heula ari geus kawin mah rek puasa sunat bisi salaki boga pangabutuh tengah poe wajib keneh nuturkeun salaki daripada puasa sunat. Lamun awewe milih keneh puasa sunat berarti ngaheulakeun sunat mandeurikeun wajib. Fa in fa'alat asimat walam yutaqabbal minha doraka ku puasana capek-capek puasa oge moal ditarima. Wala tu'tiya jeung yen teu ngadatangkeun ieu si zaujah min baitihi ti bumina zauj syai'an kana hiji perkara illa bi idnihi kecuali aya widina zauj. Oh wala tu'tiya teh lain ulah mikeun tu'tiya wa alla tu'tiya jeung yen ulah mikeun atawa ngaluarkeun ieu zaujah min baiti syai'an ila bini fa in fa'alat mangkalamun migawe ieu zaujah kana tah bukti lahu pikeun zauj naon al ajru ganjaran nu jadi bojo. Contoh misalkan masihan sodako tapi tanpa sepengetahuan nu janten carogena kumaha sodakona jadi
aya ganjaranana aya ngan pamajikan teu kabagean sok sanajan pamajikan numikeun sedekahna ganjaranna teh keur salakina wungkul bongan saha rek sedekah teu izin heula sok sanajan sedekah judulna bahkan wakana jeung buktos alaiha ka ieu zaujah naon alwizru dosa naudzubillah wala takhruja jeung yen ulah kaluar ieu zaujah min baitihi ti bumi na zauj illa bi idnihi kecuali aya widina zauj fa in fa'alat mangkalamun migawe ieu zaujah la'anata ngalaknat haka ieu zaujah saha Allahu Gusti Allah wa malaikatu sareng malaikatna Allah wa malaikatul godobi sareng malaikat anu ngalaknat hatta tatuba nepi ka yen tobat ieu zaujah aw turaji'a atawa balik ieu zaujah wa in kana jeung sanajan bukti ieu zauj zaliman eta anu zalim rawa ngariwayatkeun kana hadis saat Toyalisi Imam At-Toyalisi an Ibni Umar katampi ti Ibnu Umar haku zauji ari hak salaki alal mar'ati ka istri eta Allah tahjuro yen ulah misahkeun ieu mar'ah ulah misah ieu mar'ah pirosahu kana amparanana ieu zauj wa antabarra jeung yen ngabakti ieu zaujah qasamahu kana bagianana zauj lamun nyandung wala tuti'a wa antuti'a jeung yen turut ieu mar'ah amarahu kana parentahna ieu zauj wala takhruja jeung yen teu kaluar ieu zaujah mar'ah teh illa bi idnihi kecuali idina ieu zauj wala tudkhila jeung yen ulah ngasupkeun ieu zaujah ilaihi kabait man kajalma yakrohu anu mikangewa ieu zauj ka man rawa ngariwayatkeun ka hadis At-Tabrani an Tamim ad-Dari awewe wae heug atuh ayeuna bagian lalaki hakul marati ari hakna istri ala zauji wajib ka salaki dengekeun lalaki eta allayut ima ayut ima yen meredahar ieu zauj hak kamarah parab pamajikan ulah paraban moal beukieun paraban mah liat parab sangu ulah paraban ban majang motor jang mobil ida to'ima di mana tuang ieu zauj wayak suwa jeung mere pakaian ieu zauj ha kamarah salinan di pamajikan hayang geulis ari di bajuan hanteu maneh mah idak tasa di mana make pakaian ieu zauj walaya dariba jeung ulah neunggel ieu zauj al wajha kana rarai kade ulah lawani-wani nyentuh kana pameun teu istri wala yuqabbiha jeung ulah ngagorengkeun ieu zauj wala yahjuro jeung ulah ngucilkeun ieu zauj illa bil baiti kecuali di imah rawa ngariwayatkeun kana di salaki hayang dihormat hayang bagja hayang digdaya mah ratukeun pamajikan
mangka maneh bakal disapertikeun raja. Hakul jari ari hakna tatangga. In marido lamun uzur ieu jar unta ta ngalongok anjeun hu ka ieu jar. Wa in mata jeung lamun pupus ieu jar syayyata ta ngalayan anjeun hu ka ieu jar. Sayyata nganterkeun anjeun hu ka ieu jar. Wa inistakrodo jeung lamun nginjem ieu jar ka anjeun. Akrodta tah mere nginjem anjeun hu ka ieu jar. Wa in a'waro jeung lamun nembongkeun orat ieu jar. Satarta tah nutupan anjeun hu ka ieu jar. Wa in asoba jeung lamun keuna hu ka ieu jar. Naon khairun kasaya hanna ta kudu bungah anjeun hu ka ieu jar. Batur bungah ngilu bunga. Wa in asobat jeung di mana keuna hu ka ieu jar naon musibatun musibah azaita ta ta'jiyah anjeun hu ka ieu jar. Kadap deui. Wala tarpa jeung ulah ngangkat anjeun banaka kana bangunan anjeun. Pauqa binaihi dina saluhureun bangunana ieu jar. Patasudda maka katahan alaihi maka nahan anjeun alaihi ka ieu jar ariha kana angin. Wala tu'zihi jeung ulah nganyerikeun anjeun hi ka ieu jar birihi kidrika ku angin pasakan anjeun ila antagripa kecuali yen ngintun anjeun lahu ka ieu jar minha tina kidrun. Laraan we wungkul mereh henteu ulah. Rawa ngariwayatkeun kana di At-Tabrani Imam Tabrani. Mambibik bade ngaos moal. Kilari bilih bade ngaos.